Di hiji desa, nyaeta Desa Orok Beureum Kecamatan Janda Kembang, aya hiji pasangan anu teu dibere restu ku kolotna, nyaeta Asep sareng Neng Euis. Maranehna mun rek papanggih kudu susulumputan. Hiji mangsa Asep jeung Neng Euis papanggih kulantaran hujan. Maranehna ngiuhan di saung. Sabari ngiuhan, maranehna ngomongkeun kaayaan hubungan anu keur dijalankeun. Nanti hubungan berkelanjutan ka mana? Nyaeta Neng bade kumaha? Euis jeung Asep tuluy ngomongkeun eta hubungan. Tekung silila, Jol barudak anu rek ulin deket saung sabari huhujanan. Nay, hah? Tinggali? Eta aya nu keduaan di saung. Naonan? Haditu yuk. Ayo sia keur naon duduanan di saung. Si Iis ibejakeun sia ka Pak RT. Pete. Hei sareng pamengget duduaan di saung. Pentingna eta teh, Neng. Iya. Duka tuh gorongan potna. Geus kitu teh si Euis teh diomongkeun ku ibu-ibu. Tadi si Euis jeung lalaki di saung. Hah? Bener, Ibu. Assalamualaikum. Bu Ibu teteh ngagarosti. Wara salam ti abdi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bade ka mana, Ibu? Bade ka kulon, bade ka isu abdi. Oh. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuluy Asep jeung Euis dibawa ka balai desa. Bari eta barudak nyusulan kolot Asep sareng Euis. Asep naonan atuh sareng Euis di saung teh? Alah, Euis teh naonan di saung teh? Ayo Euis jeung Asep naonan duduaan di saung teh. Teh naonan teh? Hayu atuh ieu kumaha? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo apa jalan ke desa? Ayo orang ke desa. Nawi ieu bade dina tinggalkeun wae. Oh, si Asep panjelma teh boga. Tungtung nama Asep jeung Neng Euis teu jadi dikawinkeun. Kusabab kolot Neng Euis teu ridoeun lamun kudu kawin jeung si Asep. Kulantaran eta oge, Euis teh bade dijodohkeun. Singkat cerita, Neng Euis nanya ka bapana. Cing beui cidemung. Udah pernah bawa tuan bapak. Tembok teh ieu anjing udah dari ini lagi. No, si Asep. Enggak si Alek, makanya panan geus cerah. Euis kesal, kulantaran Euis teresep ka Alex. Tungtungna Euis abus ka kamarna sabari buat baut. Tekung silila, keluarga Alex datang. Euis dipaksa keluar jang manggihan Alex. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Ayo mangga kalbat. Ayo. Ma ayah tamu. Mohon naik ke atas. Wow, kepretisan. Gimana soalnya? Cantik, Neng. Bapak Abi. Jarang kalau balik tidak kontaran istri. Nah, ay bapak ngina gagay jodoh dan mau dan aku. No, ada kan nyalan lah. No, ay yang bapak. Ada
Hate Euis tetep keur Kang Asep. Euis geus nolak Alex tapi kolotna leuwih ngarestuan ka Alex daripada Asep. Euis teu narima, tungtungna Euis asup deui ka kamarna. Saenggeus kitu, keluarga Alex balik ka imah. Di ruang tamu, Alex jeung keluargana ngomong ke Neng Euis. Mama ngomong ini sama si Euis. Iya bener pokoknya udah dia sama Euis. Jadi Isukna si Alex datang ka dukun. Anu sakti pisan nu geus pangalaman melet-meletna. Tapi dukun eta teh rada torek ka abusan juri. Bang, abdi tahu yang sunat-sunat si Euis. Hah? Abdi tahu yang sunat-sunat si Euis. Kenapa Abah jam belanya? Mohon, Bang. Kedewetan nu di kalian hadir. Ya pakekeun talung kasih Euis. Pakekeun ya teh, Bang. Mayar teh, Bang. Ente. Oh, nu nyapanya. Ayo, Bang. Alex balik sabari mawa kalung anu dibere tadi. Niat ke imah Neng Euis. Bakat ku bahagiana Alex teh nyaho kalung nu tadi teh murag tinu sakuna. Kusabab rek nyokot HP. Kapanggih kuno gelo di kampung Orok Beureum saenggeus dipes si Oyot. Si Oyot ngarasakeun reaksi pelet tina kalung eta kabeneran kapanggih di Oyot mengudag si Alex. Di tempat lain, si Asep curhat ke indungna. Mak, bapak, abdi mah yang sareng Euis. Sareng aja mat boga jang. Domba ekor aya hiji deui. Jual we dombana. Saenggeusna si Alex diudag ku si Oyot, si Alex balik ka imahna bari haheho capek. Tuluy neangan indungna. Kenapa, Mom? Alex indung teh bangkrut. Nah, bangkrut. Ye emas oge dijualan. Da maneh mah tukang judi saruana jeung lanceuk maneh. Kaisukana, Alex datang ka imah Euis jeung keluargana. Assalamualaikum. Tadi teh. Ibu udah keluarga bisa jatuh miskin. Kan bapak boga kebon jual jadi bareng. Siap, udah kali itu menaun. Cek gagal manes. Aku abdi teh boga pisan jarang geus sampai deg-degan. Sane ngomong ka era pun kita oge. Teu lila tidinya, si Asep datang jeung keluargana. Waalaikumsalam. Abdi kadang ngalaman lain guys. Oh, ini aku tadi ya. Ala asa tadi keren kita. Ya kan asa kabeta ini nanti paten. Ya, ayo neng euy urang kawin atuh kan warisan teh akhir 50 miliar. Iya tuh. Nya bapak abdi bade ngalamar euis. Mas. Keluarga si Alex indit sabari kecewa bakatku ditolak bebeakan ku keluarga Neng Euis. Babaraha bulan kemudian, Euis sareng Asep ngalaksanakeun nikah. Ayeuna Euis geus jadi istrina Asep. Poe eta kabeh keluarga ngarasa bingah. Tentu Asep jeung Euis ge ngarasa bingah anu leuwih. Hikmah tina carita ieu ulah gampang nganilai batur goreng. Kusabab nentukeun takdir mah lain urang tapi Gusti Allah. Iraha wae kaayaan hirup urang bakal tibalik, teu bisa diatur ku sorangan. Hirup mah heuheuy deudeuh, mun teu heuheuy pasti deudeuh.